Wa baqiyatul aksalil masnunati nya sareng sasesana pirang-pirang adus anu disunatkeun, berarti masih keneh aya adus sunat ngan di dieu mah teu dicarioskeun. Di mana dicarioskeunana? Mazkuratun fil mutawwalati, dicaritakeunana teh dina kitab anu panjang, babaranana kitab anu leuwih kandel daripada ieu. Nya maksud leuwih kandel teh leuwih seueur nu dibahasna, berarti masih keneh aya adus-adus anu disunatkeun nya, adus-adus anu disunatkeun migawena ngan di dieu henteu dicarioskeun. Nu dicarioskeun mah mung dugi kadinya kitu nya. Titik. Kahartos teu nu dicarioskeun teh. Jadi memang nyebutan nya kasarna mah nyebutan adus anu disunatkeun. Masalah diamalkeun dipigawe jeung henteu mah kembali deui ka saha? Ka urang. Mun kira-kira urang hoyong ganjaran sunnah, tuluy urang na mampu, teu aya halangan, sae adusnya. Ngan lamun kira-kira rariweuh boro-boro kaburu adus, rek adus oge tiris, moal urang mah tah kumualna teh henteu mantap jadi dorakanya teu dosa. Titik sateu acan dipungkas bilih aya pertarosan supados lamun dina tiasana diwaler dina teu tiasana nya abi milarian deui kitu nya supaya henteu ngebluk teuing gitu. Dari kitab mah seueur itu teh nya ngan ari dibuka mah tara nya. Ya bilih aya pertarosan-pertarosan anu naon anu butuh jawaban we gitu tah. Bala. Mangga nya. Tekedah gaduh salakinya bener dusun. Hah? Ganjaran naon? Diniatan mah adus kembali Jumaah atau ibak teh sok mangga wae teu aya larangan nya. Ngan dina kitab ieu mah teu dicarioskeun gambaran sapertos bieu teh. Pedah dina kitab ieu mah diringkes mung aya 17. Aya kemungkinan dina kitab anu langkung panjang mah sunnah gitu teh. Mantap teu aya lepatna ku urang diniatan sunnah nya. Teu lepat teu naon? Teu jadi haram gitu. Kumaha Kang? Kan memang benar ya upami sholat sunat bacana kan benten kasih karupat mereka sepat wajib sepatos macam Fatihah. Sholat sunat pedah sholatna sunat nah bacaan anak wajib atau sunat? Wajib ya. Lamun teamah anu lebet rukun qauli teh anu wajib dibacana bari ka kuping maka teh sah salatna. Ngan lamun nu sanes rukun qauli nya sapertoskeun kieu atau rukun qauli teh kan dina salat teh aya bacaan anu kedah ka kuping minimal ku urang nya. Mana takbiratul ihram. Takbiratul ihram kedah ka kuping ku urang. Allah teh kenging kedah ka kuping sabab eta mah rukun qauli. Ari qauli teh atuh ucapannya kedah ka kuping. Tuluy maca Fatihah eta kedah ka kuping. Sanajan dina salat
anu lalaunan jika lohornya teu cukup. Tapi kedah kuping bismillah. Ieu mah tadi teh kana salon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jelas hurufna teh alhamdulillahirabbil alamin. Ngan teu kedah ari ka kuping ku batur mah nu penting ku urang ka kuping bari teu aya anu nyegah. Naon nu nyegah teh? Ganeng sapertikeun hujan atawa lamun di dieu pabriknya. Tadi handap mangenar nanti salat teh ka kuping tarik teh mangan teh ka kuping da ka naon kalimpas ku pabrik. Tah eta mah dianggapna ka kuping. Naon deui bacaan tahiyat akhir eta kedah ka kuping at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Naon deui maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah anapun bacaan-bacaan anu sejen sapertikeun mana doa iftitah lamun sok maca eta oge nya da sunnah nya. Tuluy naon deui maca surah. Tuluy naon deui maca nalika ruku subhana rabbiyal azimi, iktidal sami Allahu liman hamidah, nuju sujud subhana rabbiyal a'la, diuk antara dua sujud. Naon teh rabbik firli warhamni dugi ka wa'fu anni. Ta eta mah ceuk kasarna sanajan teu ka kuping ge da teu termasuk rukun qauli. Boro-boro teu ka kuping keur nu ngebluk mah sanajan teu dibaca sah. Contoh Allahu Akbar aculok Fatihahna teh naon iftitahna teh bismillahirrahmanirrahim dugi ka waladdallin. Terus Allahu Akbar langsung ruku. Rukuna teh teu babacaan, dongko we hungkul. Allahu Akbar iktidal teu babacaan. Sujud teu babacaan. Diuk antara dua sujud, sujud atahiyat. Tah geus tahiyat mah kudu babacaannya. Tah sanajan kitu salat mah sahnya ngan teu kenging ganjaran pasunatan. Tah kitu panginten janten sanajan salatna salat sunat ari praktek salat mah tetep aya rukun, aya syaratna, aya syarat, aya rukuna. Rukun salat kedah dipidamel sakumaha biasa ngan paling oge aya nu dikurangi nyaeta nangtung. Ari nangtung mah jadi rukun teh dina salat fardu eta oge lamun kaduga. Ari dina salat sunat mah rek kaduga rek henteu teu puru nangtung aek bari diuk we mangga nya teu jadi naon, teu jadi doraka, teu jadi salah. Ngan beda lamun ditingali tina segi pahala ganjaran anu diuk satengaheun ganjaran anu nangtung. Ah bae setengah ge orang merek diuk we teu capek meureun mangga nya. Kitu panginten.